Sampurasun, Pasca Abdi Justin Andrian di kelas 12 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Muhammad Jainal Mutakin di kelas MIPA 2. Sampurasun sadayana, simkuring Rifki Ajik Nurmadani di kelas 12 MIPA 2. Adin, tadi keting deh, cepet. Eta. Aduh, alhamdulillah. Tin, Zen, marah deh. Tadi nges main. Ya, tadi ke main. Ai maraneh duaan. Nges can tugas PJOK. Hah? Emang aya? Mana gitu? Oke, tugas anu jalan cepat. Tah. Maraneh nges can tugasnya. Poho, acan euy. Baik geus Jen. Oh, acan euy. Tugas eta mah ada ya biasalah loba halangan. Nah, pas aya kitu mah. Hayu we bareng ayeuna ngajieun. Tapi maraneh ngarti teh carana kumaha? Alah, eta mah gampang euy. Bisa lah uing ayeuna langsung di video langsung nyontoan ge lah, bari nyontoan. Ngan kitu wae toh. Gampang aya kitu mah. Nya geus tuh, urangannya ka ditu. Oh gitu, gampang lah. Urangan mungkin. Nih, pan videokeun. Di ditu wae dan ngajin video le. Geus oge. Naon atunya? Zen, Tin, geus ngabantu ngajin videona. Halus jigana euy. Dikirim ka si Ega wae. Nuhun Ki, geus ngingetan. Yang geus atuh, nuhun Ki, urang ti heula bae nya. Yang geus Ki. Sok ti heula nya. Nya sok. Yang geus atuh Tin, si Jenal ge geus balik. Yang sia Tin, teh heula bye. Hati-hati Ki.